Aduh, sakulieur kieu hirup teh ieu mah Ya baru bayaran diisukan deh aja bayaran ke aku kamu itu duit itu tuh setengah 20 ya pak. Aduh cik gusti paparinan abdi artos samilieur lah kok abdi bagi-bagikan kata tani anjing mah abdi bari ngado ade we ka gusti sugan we dipasihan deui ku gusti. Aduh kudu kamana itu nya aduh. Urang boga baturan. Cik urang WA. Kalau di WA urang bikin ka imahna lah sekalian. Sudah we mere nginjem duit tiis. Alhamdulillah Gusti gedingan manggih artos abdi aduh sia-sia tadi ngadoa teh aduh butuh 100.000 jang isukan mayar aku kamu cik sabaraha tapi teh hitung lah ci yang receh dinya aduh aduh anjing aing teh butuh nage goblok 100 aing teh aduh manggih 50 geura teuing atuh aing kudu nomokan mah anjing kacau ya Mbak. Lagian manggih 50 ya. Ban we aya Cata. Panggil we. Sok. Iya. Aduh. Gila, kuntenan kok aing ini harese. Pampura biasa pan bari nyaho HP gogoleran teh geuning rebahan. Ieu mah liga nyangan deui ieu nya na HP. Biasa we TikTok. Anu keur viral geuningan apa we? Anu ieu teh anu. Gitu. Aing teu lieur Nah, ieu kumaha? Tara-tara biasa geus jual asup we truk segala aya naon? Era sebenarnya mah Iya naon? Ngomong eta era sebenarnya. Pas jeung saha wae jeung era. Aduh. Cok we jeung dewek teh. Jeung saha deui silih paehan silih kurungan teh. Supaya Sok we kieu dewek teh mah pan setengah 20 apa meureun tengah kolot kumaha boga bayareun di aku kamu. Alah Aduh pira bayaran mun 100.000 atuh sugan we gitulah boga duit tiis butuh duit tiis tarik teuing era usaha ada yang gue inung maneh moal kasar inung urang aing meuneung moal tenang jadi kumaha urang teh eta urang tekan butuh duit 100.000 sugan gitulah di Kuningan gitu boga duit tiis gitu tah. Insya Allah sep ari duit tiis mah aya dengan aya ari duit tiis mah. Alah alhamdulillah.
Alhamdulillah kebenaran dinya. Aduh nuhun ieu mah tah kieu nu ngaranna baturan teh nya. Bisa kitu mah. Ka urang cokot lah atuh nya. Teh sok ngaranna teh nya. Aduh. Kunial dah. Ieu baturan ngaranna duit tiis ada nyantai sukan bayar. Ari butuh duit tiis mah aya. Tah, ieu duit mah aya 5.000, udah aya 5.000 nah tah ieu nu tiis mah es batu. Hah, kebenaran pisan aya duit tiis teh tah ieu duit mah tah ieu es batuna tiis pisan ieu. Aduh maksud aing teh lain duit tiis kieu. Duit jasa anjing aing balik.